Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin la ilaha illallah. Wa qad nazzala ayat nuzila ayat nazzala nuzila ma qira'at asyri wa yaqulu Waqad nazara jenis teman-teman huruf dari Gusti Allah alaikum ka'aratin kabeh fil kitabi dina Qur'an dina surat Al-An'am an idza sami'tum ayatillahi an fafa wasmama annahu kana saya sunah kalakuan dalam tingkah eta idza sami'tum di mana-mana madenge arajen kabeh ayatillahi kana pirang-pirang ayat Gusti Allah terus kana Quran yukfaru tingkahna dikufuran naon bihai ayat wa yustahza'u jeung diguyon kana bihai ayat fala taqudu maka ulah diuk arajen kabeh ma'hum jeung eta jalma-jalma anu ngufuran ayat jeung ngaguyurkeun ayat. Kufur berarti kafir. Ngaguyurkeun mustahzi. Hatta yakhudu datang ka ancur eta kafir jeung mustahziin fi haditsin ghairihi dina omongan saliyana ngufuran Quran salian yang sedikeun Quran. Di mana-mana ayat, di mana-mana ngariung, terus kadenge ku urang teh batur teh keur ngaromong keur ngarobrol anu eusina kufur kana ayat atawa ngaguguyonkeun kana ayat Quran, maka ulah ngilu ngariung incahan artinya datang ka kumah datang ka pindah judul obrolan anak itu secara khusus secara umumna lamun aya nu keur ngariung ngomongkeun goreng ulah ngilu ngariung datang ka eureun tina ngomongkeun goreng enak kabar bawa untuk kabar ngomongin ge dapat kan ini enak teh heeuhnya innakum saestuna aralin kabeh idzan bila nalika marengan di jalma-jalma anu kufur kana Quran jeung anu ngaguguyonkeun kana Quran eta teh mithluhum pantana eta kafir jeung mustahzi fil ismi dina dosa sok sanajan teu ngilu ngomong ngilu ngayung di dinya umut-umutan eta teh sarua dosa yo kade kamu keur usum maganda ada ngomong ke lemah kajian teh ngomong ke berit mau orang sudah ngomong ke berit banyak kalau gila-gila tuh ada berit ari teu diriungkeun daunna diurang mah ngaliungnya aing ngaliung golok salongkonya bari jeung mun sok sabarang tema teh ngobrol mana teh aing ngaliung kitu teh baheula-heula urusan dahareuna segede dulu samu oge ka didadet umuran kitunya aing teu kitunya goreng teu omongan deui kana
ke batur ngomongkeun urang gara-gara urang teu ngomong teh nya. Batur doraka urang ka doraka. Kabongan diomongkeun. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Innallaha saestuna Gusti Allah eta jami'ul munafiqina anu ngumpulkeun jalma-jalma munafik kabeh wal kafirina jeung jalma-jalma kafir fi jahannam dina nalika jahannam jami'an mariana sakabehna bareng. Kama istama'u fid dunya ala kufri wal istihza sakumaha maranehanana kumpulan di dunya kufur kana aya Allah ngaguyekeun kana aya Gusti Allah. Udah teh bisi kahiung teuing kana teh ya akhirat. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahbid 'alaikum. Alladzina nyatana jalma-jalma nyata jalma-jalma yatarabbasuna ayam tanziruna anu nungguan iladina bikum ka'alanyan kabeh ad-dawair karena berputarna poros hidup nepikeun ka sok urang kabagian balai kan ai jalma teh tahu kesunatulnya jadi moal luhur baik kayak dihandap gitu terjal nu karek teh jalma-jalma teh nungguan urang ngagejret fa'in kana lakum fathun fa'in kana di mana-mana aya lakum pikeun aranjeun kabeh nam fathun keterbukaan zafrun wa ghanimatun menang perang menang ghanimah atawa nya pokona mah di mana-mana dibukakeun ku Gusti Allah pintu-pintu rahmat Gusti Allah nya minallahi bi Gusti Allah di mana-mana dibukakeun pintu rahmat di Gusti Allah sehingga urang menang kauntungan qalu maka ngomong ijama-jama iladina jalma munafik teh lakum karan kabeh alam nakum ma'akum alam nakum nah terbukti kami tama'akum serta alanjeun kabeh fit ini dina agama wal jihadin jeung dina jihad fa'tuna minal ghanim makanya atuh meta ka dieu. Jadi nungguan urang perhatikeun urang di mana-mana urang meunang untung. Urang teh pantun. Urang teh babatuh urang teh pantun. Gitu tak buat lelendehan teh. Di mana-mana urang aya kaboga teh. Menta cenah kami ka dieu. Urang teh saagama ieu teh jalma teh. Saagama. Ada apa jalma munafik sumut naungkul itu ya da loba dulu loba batu loba baraya itu baik datang kam dulu ya segala rupa wa in kana lil kafirina nasibun terus di mana-mana jalma kafir anu meunang bagian jaya di Gusti Allah. Ya misal penangkeun bagian menang jalma kafir. Kalau bakal ngomong jalma munafik lamun ka jalma kafir alam nastahrid alaikum. Nya. Nah nastauid henteu ngaralat teu ngurus teu kalimat kami alaikum ka anjeun kabeh. Wa naqdiru ala akhdikum wa qatlikum fa'afqaina alaikum urang nama pan lahat teu ngawasa kami alaikum ka aranjeun kabeh lahat teu wa naqdir
nah teu kawasa kami ala akhdikum kana ngaran aranjeun kabeh qadikum jeung matenya aranjeun kabeh fa'abqaina maka netepkeun nyesakeun anjeun kami alaikum aranjeun kabeh di mana-mana eta maneh teh menang teh kapokong bae kawin teu di bantuan jalma mukmin kitu nya eta teh maneh menang teh teh lamun teu kawin mah dari kali itu tadi ya gitu kan lamun teu kawin mah walam na'kum minal mu'minin wa alam na'kum jeung nah teu nyegah kami kum kalajeun kami minal mu'minin tidak senang jalma mukmin lamun samunang teh kapokong salamet jalma mukmin anu pangaruhan ku kami kitu nya jadi kami ge milu berperan kana menangna anjeun teh dan jilid jalma munafik lamun jalma kafir anu menang meta deui bagian ka jalma kafir jadi katupan ieu tah kalau jauh lah mata-mata Fallahu yahkumu bainakum fallahu makani usyarata yahkumu ma'akum Allah bainakum antara aranjeun kabeh wa bainahum jeung antara jalma munafik jalma munafik melebat kali itu kadir tapi agama maha dominan bakal hukuman Gusti Allah nembrak mairah ke yaumul kiamat lima poe di hukuman Gusti Allah jalma munafik pada jerokna nama kafir suku kalungkul mukmin itu gambaran dikumakeun bi ayyul khilu bi ayyul khilaqumul jannah wa yudkhilahum nah gambaran jalma mukmin make Gusti Allah bener mukmin diasupkeun ka surga jalma munafik mah dan jerokna kafir maka diasupkeun kana neraka bareng jalma-jalma kafir wala yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila wala yaj'ala jeung moal ngajadikeun moal saha Allah ta'ala lil kafirin ka jalma kafir 'alal mu'minina ngarakeun jalma mukmin hak sabila kana jalan dunia tariqatul istisqa jadi kalah kumaha ge moal datangna bisa erek cicing bae sakali pun teu ngalaban jalma mukmin moal bisa beak ku jalma kafir walaupun teu ngalaban pasti nyesa sekarang sallu ala nuri Ahmad nuril manazil ya Muhammad